Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pak, emang dia jam sakieu ih. nya ieu Pak hoyong nyungkeun nasehat Pak kanggo abinya Pak. Nasehat masalah naon adi? Rumah tangga Pak. Abi kan Oh, teh nya. tos 6 tahun Pak rumah tangga teh. Cenah kan ari di Islam teh kudu sakinah mawaddah warahmah. Oh, bener di. Kan kunci nama tetep we gitu. Kepala keluargana kudu bener, istrina kudu bener gitu kan ya ame anak teh gitu. Nah, udah kumaha Pak gitu Pak. Teh lagi ngobrol jeung Kang Cepot tadi nama tapi can datang meureun. Oh, Bisa kedeung deui lah tapi kan lah. Nya Pak. Sementara meureun dijelaskeun saeutiknya ku bapaknya. Oh. Di rumah tangga teh ngudag kana sakinah mawaddah warahmah. Nya hidup nu nikmat, bahagia dunia akhirat kan gitu. Tapi kan ngaranna geus rumah tangga. Nu ngaran rumah tangga mah adi kan rumah tangga teh aya salaki jeung pamajikan. Nya. Kita benar boga anak. Aya mitoha oge. Kieu meureun dinya dengekeun ye. Urang nean tina bahasa Sunda ye kapanggih ku bapa teh nya di antarana salaki geuning salaki teh eta teh aya papanjangna ya. Naon Pak? Salaki teh nya eta sana satia satuhu keur saha ieu teh salaki teh kan keur pamajikan. Jadi salaki tuh kudu kumaha pamajikan ka salaki cenah kudu satia satuhu. Jadi pamajikan mah kudu satia satu ka salaki teh. Malah ceuk heureuna di titah nonggeng ge kudu daek kitu meureun nya. Teu meunang ngalawan ka salaki. Dikala salaki salah boleh dilawan tapi tetap dengan bahasa anu lemah lembut. Ya. Arti rasa itu berarti satia satuhu keur saha pamajikanana kudu satia satuhu ka salaki ya. Lana cenah ladenaneun. Jadi si pamajikan teh kudu daek ngaladenan salaki ya ngawula teh. Jadi satia satuhu lana cenah salaki teh ladenaneun ya. Ki cenah ari ki teh artina kilunganeun. Naon Pak eta teh kilungan? Kilungan tutupaneun, sumputkeun. Maksudna kieu kan loba hampir rata-rata awewe nya. Iya Pak. Awewe teh sok salaki teh Umbar nya. Teu gawe salaki di beja-beja, teu boga duit di beja-beja. Malah kadang-kadang sok aya pamajikan teh tah. Kumaha Pak? Gede leutik teu bogaan salaki di beja-beja. Bener Parah itu. Iya, mentak oge. Teu meunang cenah eta teh. Doraka. Neraka awe nu kitu teh. Jadi pamajikan teh kudu kumaha cenah ka salaki teh kudu satia satuhu, kudu ngaladenan jeung kudu nutupan aibna. Enak urang balikeun. Mohon Pak. Ari salaki kan kudu boga pamajikan. Nya. Nah, pamajikan ge masih kene hartianeun. Nya. Pa ma ji kan gitu nya. Ya. Ari pana naon? Pak teh pakeaneun. Ya. Jadi kewajiban salaki kudu ngabina rumah tangga teh, ngabina pamajikan teh bere pakeanana. Sing nutupan auratna. Nya pakeaneun tah. Makna naon cenah? Ari mak mah makananeun. Kade parabna ka pamajikan ya. Tanggung jawab. Mak teh makanan bere daharna, bere pangabutuhna gitu nya. Pa ma ji cenah. Jimaaneun. Tah ieu mun barareuki. Pamajikan jeung salaki barareuki kira jimaan. Jadi lahir batin kudu dibiayaan di antarana nya dijimaan pamajikan teh tanggung jawab lahirna tanggung jawab batinna. Terus naon? Pamajikan kan teh kandanganeun. Oh, kandangan. Jadi wayahna nu jadi salaki kudu tanggung jawab.
di tiungan nya nepi ka pamajikan teh teu kahujanan teu kapanasan aman nyaman berarti kudu diimahan lain kudu urang meuli boga imah da itu boga amah nya nya Ya Pak. tapi saeutikna pangontrakeun imah atuh pangieunkeun saung nu penting eta pamajikan teh aman jadi titipnya ka pamajikan da loba nu rewel pamajikan ayeuna mah nya pang loba-lobana senarakang ke 70% keunana ka awewe sabab teu hormat teu satia satu kalau jadi salakina ya ngan deui salakina kudu ngarti ka pamajikan makan bibirna 2 4 ngerti opat bener lamun 2 mah luhur hungkul dari opat apa kiri kanan jeung ada pawal Bener Pak. titip adi nu paling bahaya eueuh deui nya nu paling bahaya ieu keur awewe lamun salaki geus cicing. Nah, cicing kumaha maksud cicing teh? Cicing we awewe ngalakukeun kasalahan diantep. Awewe ngalakukeun nu piharameun diantep. Ciri eta lalaki teh geus keheul. Lamun geus keheul tah eta pi bahayaeuna mah adi mata kade titipnya. Mane sabaya salaki sing ngarti terus pamajikan oge diajar sing satia titip gitu ka pamajikan di ieu nya lamun lalaki cenah mun salaki geus cicing ngantep kana kalakuan majikan nu saralah ieu teh bahaya geus urang tanyakeun ka Kang Cepot sok amah si Cepot mah ditanyakeun kieu teh nya kieu urang tanyakeun nya kieu datangnya nuhun dinya sakitu mah da aya pertanyaan kene teh tos nuhun pasen Pak terus ka mana ayeuna biasa terus naon rek naon atuh ayeuna ya kayak naros ka Cepot Pak oh bener atuh nya kayak urang dagoan Cepotnya kayak tanyakeun geus tah Kang Cepot tah ya ke Cepot nanyakeun ye dirinya pantau kene ieu nanyakeun ye lamun awewe cenah geus diantep ku salakina kumaha potahnya jawab potah abdi nya bahaya kanu naon kanu jelema salakin cicing mah pengalaman kane salah pamajikan kudu nyaring sia eta mah lamun salakin nyarek nang geus beunang salakin geus cuek salakin geus sabodo maneh hati-hati tak keur pamajikan waya dapatnya berarti geus ajrok dasar pahampura salah pamajikan yang pangeran di dunia cenanya salaki nya pangeran dunia mata laki mah awewe mah pamajikan mah kudu bener-bener turut sakumaha urang pintarna sakumaha urang jabatan luhur kuliahna hebat tapi manehna komo hormat ka salaki hebat berarti ngamuliakeun salakina surga bagianna keluarga bakal bahagia ayeuna lamun salakina salah pamajikan jauh nu bener kumaha tah pamajikan tah ka salaki tetap orang kudu nurut dan salah pemajikan mah tetap karena di pemajikan aya di genggaman salaki tapi kan gitu orang teh demokratis nu penting bahasana pikang ngeunaheun ke salakina oh jadi kudu lemah lembut anger sak pamajikan mah nya kasar ai pamajikan mah cara rewel pamajikan mah pek cara rewel tapi bisa orang ngarobah bahasana Ima balik nya luhur handap cerewet lagi nya kudu cocokan dan handapna tah handap cocokan luhur luhur mah kudu sangu do handap mah ku sangu rugi tah eta madak urang teh jeung keluarga teh silih bejaan cenah teu nurut urang teh nganyakeun Gusti nyangakeun kitu teh mampu komo kade tah nya mitoha sok ikut campur eta teu meunang teh kade bisi marane boga mitoha ikut campur matang urang kade darudet mitohana di sok kita ngurus anak-anakna incuna teh mitoha teh lain salah-salakina eta mah ari nyeuna hayang salakina nu hayang teh heeh deuna ge hayang hayang mah dia si Cepot bener jadi tetap urang teh sing hormat kade matak urang teh sabaraha nya mitoha tetap puji mitoha nu kudu bisa mitoha teh lain ngabela hiji tapi ngabela dua nana
sebagai penengah. Misalkan kieu salakina geus bener salakina teh budak teh salah tapi toh hate panggilan ke budak ya wewe misalnya nya tawarahnya budakna lain salakina ulah baut ka salakina nya da bener salakina mah kitu da ieu pasti jadi hadena ku eta ye maneh teh salah ye ka salaki teh sinurut geura balik ye bayuan salaki jeung budak karunya tak budak kitu minta hate bener lain ngadukung ngabelanya nya otomatis salaki teh benerah tuanana tak ku hate eta karunya urang mah gitu atak bener ujian nanti terberatan gitu mah mata kudu kumaha urang tetap ngadoa sini sorekeun nu utama ditip ka pamajikan ye nu aya di harimah nu baru ka salaki beung salaki aya kana geus eueuh mah kana ruhung sia teh alhamdulillah opatnya ayeuna sakumaha gorengna maneh pamajikan tetap maneh salah dibela ku salaki tapi engke mah maneh salah pamajikan salaki eueuh salah ngabela palingan caranya pamajikan nu hade lebih tiheula maot cenanya bakal asup surga cenah tapi ara remung nih lebih tiheula teh dasir kawin deui salakina naon sababna kan gitu ku sabab pangampura salaki pinuh kabeh bener potnya anak kabayang salakina tiheula rek metanggurak mah bener potnya sedangkan dosana pamajikan di salaki mata 70% di neraka teh awewe nu lolobana di awewe teh nya eta dosana kan jadi salaki bener potnya contoh kieu we nama marukan dosa ngaji teu bebeja ka salaki ini ada perbuatan halus teh nya tapi teu bebeja ka salaki dosa kamu atuh ieu bari nyentak bari di papatahan nyangangang komo mau duit salaki tina loket namanya dompet wani pamajikan muka hakna salaki bener potnya dosa eta sok karadah ka dompet salaki teh mana dosa teh bisi aya gitu boh di dieu mah percayalah teh kurang iwasi masungkeun wanita muka laci baso jeung kabeneran itu baru gak duit salaki apa cek pamajikan muka aduh Korea bukan aneh gitu kode naon kertas we jeung ieu naon bon hutang di mana sini deh ya yang jawokan pameletnya ada pamelet OD sama bon urut respon bono itu naon ieu utang bawaan bon hutang iya apa itu keuntungan receh mah hiji nu kene payu Gus sering jadi intinya ya orang di dia lain mematahan marane ayo sih papatahan si Asin Sepat buat kekurangan si Kumar buat kekurangan anak Bapak Oman buat kekurangan anak si Mas buat Bayu buat kekurangan anak buat kekurangan KB ke buat kekurangan bener potnya baru pasti pak majikan teh sarua nya anu nyangangang wae nya bener cebis wae beri duit wah geus panik siga kiamat kubro babar adu mungkin anu nganyuk teh bebeja dosa bener pot anu nganyuk salah kita apa ketika maut anu lagi keriweuh bener potnya seperti kesan pesannya nih kan bener kan di kuburan gitu lain kan paling esok daging lain bapak-bapak ibu-ibu ya siap digantunkeun dan dihapun dan seneng gue kelapadan hapunan deh insyaallah hapunan pilih asal sanggup pautna samedan kieu salakina teh samedan naon aing bingung cara macam berenang ayo apa teh anu naragih di mal da pamajikan ngajuk teu bebeja gitu jadi problematika da bongana di salakina meureun tara mere duit deui pot loba mesti bere tapi sulit salah gunakeun nya ayo ngageurisan we diri ye ngageurisan we salaki keur batur tah loba ayeuna zaman ayeuna teh bos awewe teh loba ngageurisan awakna lain keur salakina tapi keur dipertontonkeun di publik dosa eta hayangnya eta buka hareran dengan siga berlian geus beak berlian mah sok pewarakeun tah ka pamajikan tah kudu kumaha cenah ka salaki teh ibu-ibu sayana anu garelis nya garelis sabaraha teh saroleh hah saroleh pokona mah sing hormat ka salaki sakumaha gorengna salaki tetep dipika hormat insyaallah amin mun aranjeun harayang asup surga
hiji kocina sing hade kasalakin utama Papatahan di salaki-salakina tah. para Pamajikan. salakin anu aya di dia kade marane sek sek dia pek didik bimbing sing bener sesuai jeung hukum agama Nya cenah pamajikan. nurut cupar ke marane penting tong eureun manehna di dieu nya turun teu nama dahak maranehna ngan arajeun ke di mana ditanya ku Allah geus boga mempertanggungjawabkeun Amin pot udah mulai salaki-laki. lihat teh kumar panggil ke di kumar teh abi mau tos kadidik Gusti gitu kan camukeun bener surga gitu abang nenen buatkeun geus pada acan camukeun teh we sarewa ya tanyong Cepet jadi salaki pamajikan sing sauyunan salaki anak keraripuh kade hormati dan ripuh ngalin kubang naon bang jadi kieu nya pot ya meureunnya salaki sing ngarti pamajikan sing satia. Kan geus pelajarannya mana lain ke kawin teh surat nikah aya pot. Kan jarang dibaca pot. Sehidup semati dan kada susah kudu barengan. Sehidup semati pot kuring hirup maneh paeh gitu. Tapi darahna teh bohong. Bohong. Geningan maneh pamajikan mah penting ageun ku maneh. Kawin deui. Tujuannya kan langsung mikirannya masa depan. Aing dengan sadi ya ayeuna. Mikiran teh sia. Nya pokona mah marane sing sauyunan. Amin amin pot. Perjanjian yang nikah pek baraca di kumarane. Kan aya di teh hukum-hukumna salaki pawajian kudu kumaha. Marane jarang dibaraca. Sok telaah duaan amin naon saling pengertian. Urang diberi katitipan budak kade si tanggung jawab sebagai indukna. Ulah dipasrahkeun ka sawae. Ya. Salaki ge boga kewajiban. Ulah sampai ka ngabeunberatkeun beban salaki. Salaki teh geus berat ngabebankeun naon. Kapayuan anak pamajikan ada beunbeuratan deui ulah. Ya, bener. sing boga tanggung jawab ngurus pamajikan budak mah lintang ti. Tah ini pepatah ka para mitoha tah. Para mitoha yang terhormat, tong hayang pipilun urusan rumah tangga batur sia teh. Keun antepkeun. Ya. Sinang maraju doakeun ku urang, mitoha teh ku campur sia teh. Tolong. Ya, jeung ulah sampai ka urang teh berat sabelah. Ulah ngabela anak, ari anak salah pek salahkeun. Iya, bener. Anak mantung salah pek salahkeun sing bisa adil mitoha teh nya ulah ngabela anakna sorangan mun aya mah anakna salahkeun papadahan sangkan naon rumah tanggana menjadi sakinah mawaddah alhamdulillah amin nuhun pot nuhun ada kadena mitoha teh da sarua anak gitu kan jadi kudu sing mikanya ulah insyaallah karunya gitu urang mah karunya mitoha nang ge nya bener heuh ini anak salah kena lupa duit, malah ingat ke mitoha. Benar ya. Pindah, oi. Balik. Tas itu modinya. Nuhun potnya. Ayo orang babarengan Sri Hampura. Insyaallah. Kemajeng anak keluarga. Saha di sini nanti keluarga. Rumah tangga sing sakinah, mawadah warohmah. Dana panglupatan juharna salaki ka pamajikan. Pamajikan ge panglupatan ka salaki. Sok anu ulah saling nyeri hatekeun. Antara salaki jeung pamajikan. Sang sauyunan silih bela. Nya aya susahna salaki pek bantuan pamajikan aya susah pek bantuan ku salaki. Ngaranna ge rumah tangga. Tangga naon tangga menuju surga. Insyaallah pot heuh nya. Tadi disebutkan rumahku surgaku di mana tah aya di keluarga marane sorangan. Yang anak sehat selamat. Sudah uring hayang walaupun urang cambar elek ku si Kumar. Benar pot. Urang mah proses. Doakeun sing selamat. Amin pot amin sing doakeun bener heuh. Sakinah mawaddah warahmah. Kanggo sadayana pemirsa sadayana kudu doakeun sing jadi keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya. Disarengan barokah, rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.